geus ukur ngawur-ngawur beas, ngawur-ngawur artos, ngawur-ngawur permen saja binanya. Tapi aya nu kedah di pedar, ieu teh anu diawurkeun teh eta hiji simbol anu dilebetna teh aya ilmu anu tiasa kajantenkeun bakal kanggo hidup duaan. Khususna ka panganten baru anu teu acan apal, umumna ka panganten bari anu sok tos hebi gapo tos harilap deui. Apa atuh Beb? Kasep geus. Dina nyawer ieu aya artos. Artos ieu teh simbolna dunya, simbolna harta. Kasep hidup wajib. Ning milari dunya nu saageun-ageunna. Wajibnya bojo hidup ngeluaran hidup dunia akhiratna. Hidupnya hidup bogoh ka bojo hidup. Bogo. Ya ajeng bogo. Ya ajeng bogoh. Ada ibu saksian. Beda nya. Ya ajeng bogoh eta beda. Beda. Bondo. Abdi Sita Krisdayanti. Asik. Bisa. Sweet view. Bisa aja dibilang melirik aku. Alah. Eta bogoh. Bogoh, Bu. Tapi lamunnya menyerep kanu hati. Insya Allah. Tanaos anu diantingna 7. Amal rek kali. Aslina nya. Janji aa. Aduh, nek. Janji tak? Janji. Awas neng ta. Masak sih ya. Ada lama enak berempung ibu-ibu. Kita sabar. Nah, iya ayeuna depi permen. Permen eta kumaha rasana? Salah pinter di mana sakola? Ini rasanya manis ya. Asad. Amis di dia simbolna budi hidup. Neng kedah di kaca caroge kedah amis budi ka. Kedah urang hidup kedah hidup kenapa? Kan awak sareng batur saha bujuk tos tangkep bogohnya bilih hidup duaan saat bisa sepuh kena bisa nitipkeun awak sareng batur saha sumur salawajana jelasan nitipkeun awak sareng batur salembur. Jadi di mana itu tanah disijak di sana langit dijunjung. Neng oge kadang kedah hade bangsa kacaroge pisan. Segala pertengkaran itu berasal dari bahasa loh Mas. Iya ya. Bari bangsa. Neng, tadi atuh mana teh? Geunah teu. Oh, tapi yang ada sakedah. Aduh. Eta teh asup ka mah teh teh. Eta mah eta abi teh abi teh teh promosi. Wah, ya mengiri kita mah nyebut bohong soten. Tuh, saksina bangsa mah. Duh, asik. Nya kitu. Gila ngahaja kata aya ordenan. Ayeuna aa cenah uih di laut capek anya nya panasnya laut dianyuk cenahnya ngalamun ka bandar teh. Misalkeun capek orang maring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bari jeung tos ibak, bari jeung nganggolipen. Insyaallah eta luluh ka ambek nih. Kita langsung diterus bade tuang heula, bade ibak heula. Bade boboh heula. Asik. Ayo cek ate. Ya mah cenah bade tuang heula we, ngana bobona gagah dah. Eta pasti kali teh kana teh kasusna teh pasti hilang. Jadi nanaongke ku budi ku bahasa ku senyum ya. Itu senyum ya. Jadi senyum teh tong nyembunyikan ngungkul lamun di luar orang boga selingkuhan di luar di dalam harus 90%. Enggak seperti itu ya. Kita mah wayaya anu kitu sakitu mah. Ade. Ayeuna aya koneng. Koneng eta begeutahna pagunya. Pagu pami kanu acup ieu teh simbolna durian teu bisa digantian ku rupa. Eta tadi. Lamun durian paguan seperti tadi teh nya, insyaallah moal ngali kasih sika gigir nya. Insyaallah hidup barokah. Lamun hidup hayang barokah ilmuna hormati guru hidup. Hidup hayang barokah rumah tangga hormati orang tua, hormati mertua ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan rezekina hidup di jasa nanjung, ayo tiasa nulung kanu butuh halang kanu susah. Amin. Utamina
Neng biasa ngajurung caroge hidup, caroge sorgana aya di mamahnya. Ya. Jantan entong sieun malarat lamun urang merek akolot, kadenya 1.000 itu jadi 1.000.000 insyaallah-nya. Nah, neng jurung caroge hidup kanggo nanti marahi surgana insyaallah neng kebagian kecipratan. Amin. Atau sakitu? Ya pada naon? Oh, pada nyawer. Wah, anu bentes, Wak. Beres kamu lah duitan. Gitu, Wak. Paribut. Siap, kok aditu nyawerna sareng aditu. Pejuang sawer ya, siap-siap ya. Can dipiriwitkeun. Ya aya door prize, ya aya door prize. Can dipiriwitkeun. Can dipiriwitkeun. Jadi dina permen aya door prize anu kena biasa diberikan ka abdi. Awur. Alah. Wah, kajero. Ada baje. Dapat 10.000 ya. 20.000. Ada baje. Mana? 50.000. Walah. Adieu. Alah. Dong. Ketinggali aya aksara aya hurufnya. Aya door prize nya eta Dino koin teh. Dino koin. Kita akan menyaksikan apakah ada door prize-nya ya sobat ya. Kita lihat ya. door prize atau lima artos. Oh, dino permen. Pesakan heula. Wah, woi. Tanya, ya di cara tekangan abdi. Tidak ada. Di bumi ieu. Oh. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai ya. Sawerannya sangat berat sekali. Mangga urang diteraskan karena nincak dog Lanjutkan ke prosesi bantaian ya. Ayo Pak, ayo. Ayo tuh. Ayo.